hiji dua tilu opat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum nun sakin sareng tanwin. Nun sakin teh nun pae. Tanwin aya tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhamma. Dina tajwid kabagi 4 bagian kan. 4 bagian. Kahiji idgham. Idhar heula. Idhar kedua idgham katilu lam kapan ikhfa. Idhar artosna jelas. Idhar artosna jelas. Hurufna genap hamzah ha ain ha lin syarat kha. Idgham artosna masukkeun naon naon we masukkeun kopiah kana sirah idgham masukkeun. Iklam nukerkeun naon nukerkeun senal goreng kana senal halus kerjumahan ikhfa artinya sama. Tahia anu opat idhar idgham iklam sareng ikhfa teh lamun di kehidupan urang oge, kehidupan nyata di alam dunia, proses urang tina hukuman sakin sareng tanwin we urang akurkeun nya. Kahiji idhar artina jelas. Sebelum orang ayeuna kaluar tina rahim anu jadi ibu jeung rama, hasil ayeuna bertempur di atas kasur, berjuang di atas ranjang, sebelumna urang teh teu acan idhar. Karekina patuangan keneh mah teu acan idhar. Nah ieu teh lalaki, nah ieu awewe. Bubrag we ka alam dunia. Katingali jelas pisan naonana lamun awewe katingali awewena, lamun lalaki katingali lalakina. Tugasna naon urang idharkeun ka alam dunia, dibubrageun ka alam dunia melalui kolot menjadi induk. Daya deui iwati kedah ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jelas idhar teh jelas, nyarios kudu jelas, ulah papeletekan tukangan jelas, kudu ayeuna izhar. Kemudian bakal dialami ku urang teh di dunia teh saatosna urang izhar kalam dunia, jelas kalam dunia bakal ngalami idgham. Nah idgham artina nasupkeun. Idhar mah urang teh kaluar ti alam rahim tinu janten ibu nya, dikandung kaluar, disusuan, diurus nepikeun ka ayeuna dewasa, baru bakal ngalami idgham. Hartosna idgham teh ngasupkeun. Ieu mah idhar mah keur ayeuna lalagasan alias bujangan. Idhar mah nya prosesna keur bujangan. Kemudian bakal ngalami idgham. Naon idgham artina ngasupkeun. Mun lalaki aya kahayang ka awewe, namun ijab bi qudratillah geus ditakdirkeun ku Allah, waktuna geus aya, pasti bakal ngalami ayeuna hal sapertikeun ayeuna idgham nyaeta masuk ke disebut nikah tea.
Ari nikah nikmat karasa aduh haneut nikah nindihan ka hayang nikah ari idgom artinya ngasupkeun naon cek lugot mah ngasupkeun hiji perkara karena perkara sejen eta idgom idkhalu syai'in fi syai'in amun cek urang Arab mah kam ada nikmah sabaraha hari pirang-pirang nikmat teh salasu fisolin tilu pirang-pirang nikmat kahiji akulul lahmi ngadahar daging nikmat cek urang Arab kadua markubul lahmi tumpak daging nomor katiluna idkhalul lahmi ila lahmi idgham dair idkhalul lahmi ila lahmi ngasupkeun daging kana daging ting daging naon maka ngalami hal seperti kieu nikah teh kawin teh beda lalagasan jeung kawin geus kawin mah pahala nage salat nage dilipat gandakeun beda jeung naon tah keur lalagasan leungit lalagasan asup kana ayeuna nikah eta jadi tina sorangan jadi duaan proses urang ya geus kitu geus ayeuna idgham geus kawin baru aya nu ngaranna iklam naon Iwan? Iklam mah artina nukerkeun naon di dieu nun sakin nukerkeun naon iklam kana mim ba'di tulisanana dibacana mim ba'di keur keseharian urang sarua sanggeus ayeuna ngalaman urang jelas bubraga alam dunya luy ayeuna urang sadayana ngalaman ayeuna ngasupkeun alias ayeuna kiwin teh kemudian iklam tukerkeun naon tukerkeun teh babalik pikir alias tobat iklam ngaranna eta teh tina hade kana goreng tukerkeun tina goreng kana hade nukerkeun tina ayeuna kedul kana rajin iklam ngaranna tina ayeuna galak jadi bager tina tara berjamaah jadi berjamaah eta iklam tina tadina pelit merepet jahe untuk kasiran jadi bager nah eta teh iklam pokoknya hijrah tina kalakuan ayeuna anu goreng jadi karena kalakuan anu hade pedit ka bina-bina hijrah jadi bager sabab naon percuma musuh Allah al-bakhilu aduwullah walau kana abidan jalma pedit koret cap jahe merepet buntut naonan buntut kasiran eta teh Allah musuhna Allah al-bakhil aduwullah walau kana abidan jalma pedit musuhna Allah sok sanajan tukang ibadah rajin tapi gaduh sifat pedit pelit tetangga diantep komo jadi hidung bapak diantep tegas nama merepet jahe tapi getol ibadahna bukan kahideung pantarang oge kusruk kegetol baca Qur'ana tapi ngagaduhan sifat pedit musuhna saha Allah walau kana abidan walaupun beliau itu rajin beribadah. Terakhir ayeuna ikhfa mah ayeuna harusna samar wayahna urang bakal ngalami hal seperti ikhfa teh lamun dina kahirupan mah nyaeta saatos urang ayeuna gubraga alam dunya ngalami ayeuna sunnah rasul nyaeta nikah teh nindihan kahayang teh nikmat karasa aneut nuna nikmat kapna karbun hana haznun nikmat karbun kasusah haznun alangsa eta dina nikah. Kemudian tobat tukerkeun ulah kitu bae pama usia geus 40 malam udah bener lamun udah goreng ketika 40 tahun tobat berbalik pikir ikab dia ngaranna kemudian ikhfa mah samar hartina moal aya anu abadi hirup di alam dunia bakal ngalami ikhfa teh samar teu katingali jasadna mah da geus dinaon teh
alias maut. Iwan maut samar we naonana namina aya dikenangnya ulina aya ngan anu jasadna anu teu aya balik deui ka bumi. Ikhfa samar rungkul aya namina aya anu dikenang teh kalakuanana sifatna sareng sajadina tah ieu teh akur pisan tina ayeuna bab hukum nun sakin jeung tanwin teh diakurkeun jeung ayeuna keseharian urang proses urang di dunia sami pisan. Hiji idhar naon hartosna jelas sebelum ayeuna kaluar tina rahim anu jadi ibu mah teu acan naon urang teh teu acan jelas ngan geus jelas tugas urang naon ibadah. Kumaha carana melalui ayeuna nu kadua idgham lamun dikersakeun ku Allah aya umur meureun bakal ngalaman idgham alias nikah mun henteu meureunnya geus ijan bi qudratillah nawayahna we jadi jomblo fisabilillah tah gitu marga tilu aya iklam saatosna ngalamin ayeuna proses juga urang pan pubujangan kawin boga anak 2 3 eta teh proses hirup urang di alam dunia. Iklam tukeurkeun keur bujangan mah teu boga urang teh hayang motor teh geus kawin mah boga dados teh moal aya beunghar di bujangan moal hayang beunghar mah kudu ayeuna naon kawin keluarga can kacilet teh keur bujang ayeuna beunghar di mana bujang beunghar itu 1000 hiji dina ayeuna ge adamul ifika. Tah lamun hayang rezeki sareng Kanjeng Rasul pek nikah kakirabi kakara bakal double tina hiji jadi 2 tina 2 teh nambahan jadi 3 pan boga budak nambahan jadi 4 jeung saterasna rezeki oge nambahan pahala ibadah nu sanes oge nambahan ku ngalami ayeuna nikah. Jadi nukeurkeun tina lalagasan kana naon tina lalagasan tina bubujangan kana rumah tangga tina rumah tangga kana naon deui kana bisa terjadi aya dina rumah tangga ge bisa terjadi naon deui idhar deui lalagasan deui. Ini tanwinun wa anta idopatun paid mataroni latahulul makania ari kuring teh tanwin barang anjeun teh idopat samangsa ngaliri kuring anjeun ulah ngalih tempat. Masya Allah. Terus iklam tukeurkeun tobat bisa kalakuan goreng tukeurkeun jadi ade sabab urang moal megar di dunia salilana aya akhirat bawaeun ka akhirat kudu naon tos we ikhfa ditungtungan ku ikhfa hirup teh maot teh samar ngaranna mah nuhun si bapa anu tapi tos almarhum aya tos maot teh. Masya Allah moga-moga urang mah dikersakeun ku Allah teh tong jadi jalma nu panjang umur tapi sing jadi jalma anu iskariman haumut syahidan dimanapun kapanpun Allah menghendaki nyabut umur urang mudah-mudahan dina kaayaan iskariman kaliman teh mulia haumut syahidan akan nabi dina kaayaan syahid di dunia syahid fil akhirah insyaallah. Lalu sahabat idhar idgham iklam ikhfa alhamdulillahirabbil alamin. Itu mudah-mudahan aya hikmah aya manfaatna amin ya Allah. Cinta sahabat sakitu kami